Mungkin aya nama orang minta perlindungan teh urang kuarima di negara model urang, model ka Iran atau ka Cina atau ka Korea, kumaha endek na bae sebab itu ge jualan. Sebab kuarima perang teh aya implik di jerona teu murni perang saluluguna perang. Terlalu loba ya senjata mun teu diperangkeun da kumaha. Negara Amerika teh kapan kemanfaatanna negarana lain cara negara urang. Urang mah di negara urang mah minyak aya, di negara urang mah logam aya, di negara urang mah itu batu bara aya, batu tarimbul batu Aceh bacan jeung saja mana. Bombala aya. Di Amerika hanya produksi senjata. Tetap ulah minta pertolongan ke ahli haram. Masya Allah. Bari nomor ni negara Islam tinggal hiji Iran nu ditakuti ku Yahudi, takuti ku Kristen, tinggal hiji dong Iran doang. Hiji-hijina negara bisa memproduksi senjata jeung sajabana hanya Iran. Ujung-ujungnya pasti ngadu jeung Iran. Engke mah ngabelah. Yahudi bakal asup ke Saudi Arabia. Memeh jelemana nu arasup nyana nyaweun mun asup langsung ke Mekah beak nyana ujianana digonggong ku anjing nyana di sekitar luareun tanah haram tapi ismeuna makan asup ke Mekah jelemana dicekel ku orang Amerika rajana dicekel ditundukkeun supaya kitu jelema nama can asup tetapi isme nama di 90% asup. Pembangunan geus didominasi ku Amerika. Endek kumaha deui? Tinggal prakna doang ke bakalna. Melalui orang Habasyah engke bakalna Baitullah ge dihancurkeun. Itu peperangan gede bakalna. Sebab naon? Ieu Dajjal, engke Dajjal mulai masuk Madinah ngan teu bisa asup Madinah mah tetep Dajjal teh teu bisa asup Madinah jeung Mekah. Imam Mahdi nu asup ke Mekah ngan Dajjal di pinggir Madinah bakal nyana di pinggir Madinah cicingna Dajjal teh di dinya montok dibuat ku hotel-hotel ku Saudi Arabia di luareun tanah haram Madinah jang naon menyambut kedatangan Dajjal. Moal datang ujug cicing didinya lamun pertalian heula antara manusia nu aya di Saudi Arabia jeung di Amerika moal dipersilakeun atuh di perangan tetapi engke mah kan dipersilakeun dengan tenang-tenang. Dajjal asup kadinya blak sementara Imam Mahdi nangke asup ke Mekah. Berarti Imam Mahdi masuk Mekah pemerintahan Saudina geus pemerintahan Dajjal. Lamun deuleu jalur politik seperti kieu Imam Mahdi asup teh ka negara Mekah ka Masjidil Haram pemerintahan nama geus pemerintahan Dajjal sebab nyana geus mempersilahkan Dajjal masuk Madinah. Kuari da bagi kuari ka paneta orang-orang Amerika teh di sagedengeun Mekah sagedengeun Madinah teh atuh geus percokol. Berarti kan geus dipersilahkan. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walau ista'anu lalamun jaluk tulung ya bugot alaina ingat sayungsun sadai bi ahli harabin kalawan ahli harab wa amanuhum lan ngamankeun ya bugot hum ing ahli harab lam yang pun amanuhum maka ora lulus opo keamanane bugot alaina ingat ingsun sadaya
wa nafadz alaihim lan lulus ieu aman ingat sebugot bil asai ing dalam mungguh kaulas walau anahum ahlu zimmati lan lamun nulungan hum ing bugot sabara ahlu zimmah alimina bitahrimi kitalina alaikan nguluh kabeh kalawan din haram kenane merangan insun sadaya in taqadu ahduhum maka dari mabubar apa perjanjianane ahlu zimmah aw mukrahina tawalaikan dan paksa kabeh falan taqadu wa kadzalan halaika ya iki inta qada'in qulu man ngucap ya ahlu zimmah zananna jawazahu yaga insun sadaya ing wanang i'anah aw annahum atawasatuhuna ya ahlu zimmah muhiguna iku kang kabeh halal mazhabi munggu mazhab wa yuqataluna landen perangan ya ahlu zimmah kabeh kabugotin kaya bugot para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang masih keneh dipaparina nikmat sehat, nikmat afiat sehingga karasa ku sehat ieu ngeunahna dahar, ngeunahna nginung ku urang dipetakeun di bulan Rajab sanajan titah puasa tetep dahar bae mumpung sehat. Jadi mumpung sehat lain pakai puasa pakai dahar sakitu ge alhamdulillahirabbil emang nu belon mah kitu lain mang pangmeungpeung tapi nu jelas sanajan pakai dahar pakai nyenum niat najang ibadah ka Gusti Allah subhanahu lantaran aya jelema lamun dibawa puasa geus teu bisa lempang-lempang acan. Aing lamun puasa moal bisa ngaji jakna ka Cilongok maning dahar bae. Antak aing baca lah maning dahar. Datang ka Cilongok aing ku daharna sebab seubeuh teuing hanya pelengkap doang. Bencara mobil truk ganjel doangnya dibawa bae dibawa nama kebe waktu mundur dibawa diganjel lumayan segitu ke isi ke bangsa nu ngaraji ganjel malulu ganjel ke kabawang ke di akhirat alhamdulillah. Di sebuah negara nu negarana ngalaksanakeun syariat tentuna kepala negarana teu sambarangan lantaran lempangna negara kumaha supirna. Mobil bagus supirna belajar asana mantog ge kajen gokoh balik sen eueuh hiji padahal mobilna bagus supirna belajar berangkat deui leos sakedeung sen kanan eueuh 3 kali berangkat setir eueuh acak-acakan sehebat apapun kendaraan dikendarai na kudu belajar tetap nabrak acak-acakan penumpang sing jererit eta
cerita mobil mun kapal di luhur belajar asana sing jarwak kabeh sarua urang lamun naik beca tukang becana belajar asa endek brek asa deg brek bae ieu nagara ge lamun supirna belajar ieu kos kieu ku ari kos urang teu nyaho endek dikamanakeun ieu nagara endek kumaha ieu nagara sanajan nyana mah pede bae tapi pan ieu penumpang sing jarerit ya penumpang teh tergantung kumaha kepala negara kiai ge sarua nyupiran agama teh masyarakat sing jerit asa lain kieu asana ieu supir urang nabrak bener bae ngeridit wah paingan teu ngeunaheun ditumpakanana orangnya nabrak Masya Allah ieu si supir ku kabina-bina deui jak masyarakat ditumpakan deh terus susuganan cager menang ti Golkar lebih parah ngagejebur ka sumur supir sarua bae kepala negara nu ngarasakeunana penumpangna agama nu ngarasakeunna penumpangna ulah disalahkeun lamun penumpangna juara rindit sebabnya nyupiranana teu beres teu kahartieun ku penumpang aing ngagejebur bisa cakna tah kos kitu bae terus nah sebuah negara anu lalakonna nyaritakeun tentang syariat pelaksanaanana syariat jadi lain model negara urang ieu mah keur carita ngaji sebab ngaji mah menang nyokot tina Al-Qur'an menang nyokot tina hadis Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentukeun di sebuah negara jadilah negara syariat biasana pamimpinna khalifah ieu seorang khalifah nu mimpin sebuah negara aiprak di tengah-tengah berjalan negara aya nu anti terhadap kelangsungan negara tersebut bugot ngaranna sebab negara tersebut teu ngalaksanakeun aturan-aturan nu geus dimusyawarahkeun ku para dewan-dewan kemudian bugot nuntut karena pelaksanaan tersebut selama negara can ngalaksanakeun bugot terus-terusan menuntut kepada pemerintah terjadilah huru-hara antara negara jeung pemberontak kan ngeunah henteu lamun ngadengena kitu mah sebab bugot teh nyana neuk ngebrontak deuk ngaluruskeun negara ai di urang makan kuari sanajan berontak lain neuk ngaluruskeun aing can kabagian ulah sararia bae kabeneran anu berangkatna teu bisaeun beuki digejeg-gejeg lamun bener seluruh partai teh demi bangsa demi negara mantak naon jamahal sebuah pemilihan umum teh triliunan modalna sedengkeun dimodalanana ku urang eta teh lempangna nagara teh nu ngamodalan teh urang sementara per detik ieu di negara urang can berangkat deuk ka mana ieu birokrasi deuk ka mana ieu perekonomian can jelas nu ngarasakeun can jelas batur nu usaha kelas menengah kaluhur ai urang mah sakieu da bae anu bangsa dagang toge dagang jengkol barari asa bae emangnya nama unggal poe ngana ge rugi mah lulu
untung saya tiga rugi, tambah deui modal gitu bae. 5 tahun beak sawah 2 hektar. Atuh mending ulah dagang tama bego. Aja kana hobi, cenah mah dagang teh hobi. Atuh hobi ge ludes kitu mah. Teh dihandap, ieu mah di luhur batak. Kuari dolar can turun-turun. Antara bahan baku jeung produksi teu aku, ekspor impor teu jelas. Hendek datang ka kumaha. Nah, eta teh meureun akibat teu kerja sama. Ieu meureunana hendek kalempangkeun nu ieu ulah, nu ieu embung. Kos kitulah negara diurang. Cacak-cacak lamun boga watak nak jeung budaya cara di luar negeri geus huru-hara gede ya. Ngan untung diurang mah masih keneh make peradaban. Diarantepkeun bae. Cucu lucusan sorangan presiden. Sakumaha de kondangan. Teh di darah rukung. Tah eta teh akan bintik-bintik. Emang dek ngalahancong nyana sosoranganan. Tah, ieu per detik ieu teh encan. Teh ya hopad urang anu dihandap. Ji jakadeuluna mah hebat teh. Hebat di mana? Mentek perusahaan kula gara rambruk eta lah aing. Perusahaan naon cenah ge ulah loba omong. Pernah boga be perusahaan. Rahasia teh mah. Tuh, ieu negara urang beda ye jeung nu dicaritakeun ku urang. Dek nyaritakeun kita besi diakurkeun jeung nagara urang lain. Ieu mah nagarana nagara syariat. Pimpinanana biasana khalifah nagara Islam. Make aturan Al-Qur'an, make aturan hadis Kangjeng, dikemas jadi ijma ulama. Dek make aturan Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali tek bae. Bahkan ditambah damajang kamaslahatan negara masalah tungtungna terus ijtihad untuk kemaslahatan bangsa jeung negara. Bugot ternyana dalam rangka memberontak karena kekuatan negara. Otomatis bugot minta perlindungan jeung pertolongan ke negara lain untuk menambah kekuatanana. Ternyata bugot minta pertolongan ke negara kafir. Andai kata bugot minta pertolongan jangan ngelehkeun sebuah negara, minta pertolongan ke ahli haram, kunyana dilindungi diamankan, lam yanfuz amanuhum alaina, telulus keamananana untuk memerangi urang ku ayana sakitu. Eta bugot selesaikan segera ulah diantep lantaran nyana minta perlindungan ke orang-orang kafir. Sedangkan kafir mah nyana mah selalu jadi musuh ke urang. Minta temenan, minta perlindungan terhadap kafir. Kuari mah kuari. Aya PBB lantaran negara lain bentuk khalifah. Jadi aya perserikatan bangsa-bangsa. Nu penting menang. Sebab demokrasi. Geus satu kuari mah henteu ka mana bae meuli senjata, mungkin ke Amerika, mungkin ke Soviet. Mungkin ayeuna mah urang minta perlindungan teh urang kuari mah di negara model urang. Model ke Iran atau ke Cina atau ke Korea, kumaha endeukna bae, sebab itu ge jualan. Sebab kuari mah perang teh ya aya implik di jerona, teu murni perang saluluguna perang. Terlalu loba ya senjata mun teu diperangkeun teh kumaha. Negara Amerika teh kapan kemanfaatanna nagarana lain cara negara urang. Urang mah di negara urang mah minyak aya, di negara urang mah logam aya, di negara urang mah itu batu bara aya, batu tarimbol, batu Aceh, bacan jeung saja mana. Bombal aya.
di Amerika hanya produksi senjata. Namun senjata geus loba ndek di kamanakeun atuh ngajual senjata majakan perang. Ya otomatis yen peperangan kan. Hiji-hijina nya nama boga nangan senjata-senjatana doang. Ya diperangkeun kan gunyana. Nyen motif peperangan dikeur mah di jerona aya kitu 16 dendam kesumat yakni Yahudi nu baheula diusir ku Kangjeng Nabi di Madinah menjadi 4 kasta. Nah Yahudi anu baheula terisolir nyana tetep dendam bae. Kapan waktu buah hajar Islam. Mulai Yahudi jeung sebuah kekuatan, bayangkeun kurang si Yahudi anu minor tetapi kuari geus mendominasi Palestina, Israel. Yeun kekuatannya na sebab di ditu Yahudi kecil, Amerika adalah Yahudi besar. Kunci kelanjutan negara perpolitikan jeung perekonomian anak dicekel ku Yahudi nu minoritas. Geus kos itulah kaayaana dibere cemerlang otakna Yahudi sehingga tunduklah Amerika apa kata Yahudi. Maka Yahudi ngacak-ngacak negara Islam motifna macam-macam. Hiji asli nama dendam. Irak hancur, Turki baheula geus dihancurkeun Utsmaniyah nu pertama. Kemudian terus ka dieu Mesir eureun-eureun, Suriah terus wari Yaman. Urang lamun nyaritakeun negara Yaman, hiji-hijina negara anu kuat ahli sunnahna, anu disebar ka mana-mana. Yaman, Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun al-imanu yamani. Iman adalah Yaman. Kuat Yaman imanna. Moal mundur kajen kukumah ge orang Yaman jeung murni imanna Yaman. Diacak-acak terus. Taya Yaman geus kebel sebenarnya mah. Ieu sultana nyana teh Syiah, ngan Syiahna kan Syiah Zaidi, asli bagus. Nah, masalah kan jeung Saudi Arabia, tetapi Yahudi pinterna nu luar biasa, ngacak-ngacak Yaman dengan motif karena Syi'i datang ISIS, diacak-acak atuh ku Yahudi, minta perlindungan Raja Yaman ke Saudi Arabia dengan ISIS dan Syi'i kunaon dihantem ku Saudi Arabia, PBA-kan ulama-ulamana. Urang kan lamun neuleukeus kitu teh motifna kumaha sih? Saudi Arabia kan Islam, Yaman kan Muslim sama-sama. Ieu teh kan Islam diadukeun ku Islam diadukeun jeung Islam deui. Yahudi jago jasa main. Teu karasa sebab naon? Sebab Saudi Arabia geus bertukuk lutut ke Amerika. Apa kata Amerika? Nu mantak urang lamun macaan sejarah jeung berjalanna politik tinggal hareudang nu heueuh. Per detik ieu geus sabaraha ribu anu korban di Yaman ku Islam jeung Islam. Masyaallah karim. Nya teu kaharti urang eta teh lamun dicaritakeun kos kitu. Masa sih tega Islam membunuh Islam? Orang Amerika baik ketika di Irak kita nembakan orang Irak aya nu embung, kemudian asup Islam sabaraha ribu kuari tentara Amerika nu asup Islam gara-gara kita nembakan orang Muslim anu henteu berdosa embung nyana. Kemudian stres nu sestresan dipulangkeunlah ke Amerika, horenganan asup Islam teu tega kita nembakan orang Irak. Eta Amerika bae ge embungeun kok kuari dahsyat amat si Saudi Arabia bisa ngebombardir Yaman, negara nu leutik. Yaman mah teu berdaya. Ieu senjatana kapan dijual belikeun ku Amerika, nurugikan urang. Nyana mah untung penjualan senjata, kemudian untung tina motif perjuangan nyana, untung sababaraha lipet di jerona
nyanandek nyaplok hasil bumi Yaman. Geus kos kitu beta urang teh capek mun nyaritakeun kos karar itu. Terus horenganan inti nama dendam. Lantaran teu bisa diajak kerjasama Sunni mah teger. Anu aya di Irak nu teger Sunni, nu aya di Mesir nu teger adalah Sunni, nu aya di Iran nu teger adalah Sunni, nu aya di Yaman nu teger adalah Sunni. Teu bisa diajak kerjasama ku Yahudi jeung ku Amerika Sunni mah. Ai Wahabi mah jeung Syiah bisa. Eta modelna teh ya Wahabi mah jeung Syiah teh bisa diajak kerjasama tak ku Yahudi. Bombardir. Wallah alam ka ditu nama ya tetep bae mah Syiah ge dihajar bae. Untuk sementara ieu mah diadu-adukeun bae terus. Urang lamun ingat bae sedengkeun Indonesia terbesar Sunni. Terbesar Sunnina dengan atas nama NU Sunni Indonesia gede. Sedangkan Amerika mah neuleus Sunni nu gede, dihajar ku Muhammadiyah teu robah, dihajar ku Persis teu robah, dihajar ku PKS di urang teh diacak-acak buatan Amerika teu robah, dihajar ku berbagai Yahudi naon kitu Wahabi nu turun di Timur Tengah teu robah Indonesia mah, didatangkeun Syiah ka Indonesia kiriman ti Iran teu robah di Indonesia mah tetep bae ila hadratin nabiyil mustofa. Kita ulah usoli Wahab Muhammadiyah Persis Wahabi kabeh ulah usoli malah ngegeleger usoli sial cak Amerika teh. Sedangkan nu karar itu nu kuat mata nu sok ila hadarati. Hai bangsa anu tilok hadarati mah nu bangsa teh salat nangtung teh salat ngobrol teh salat nya naman teu make ila hadarati teu make maksud teu kecil cak Amerika bisa ngabatur jeung aing. Kletik teh bangsa Wahabi bangsa nu sebabna rohan. Iya nu hese ge nu sok ila hadratin nabiyyin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yahudi ge bingungan. Sebab naon? Sebab nyana nyambungkeun nu hirup jeung nu maot. Nyana bisa ke alam anu itu, bisa ngobrol kapan ahli-ahli Allah mawali Allah jeung nu karar itu. Nyana sieuneuan. Nyana sieuneuan Yahudi teh nu sok usoli bae teu beres we cakeun ieu. Itu beres sih cek ieu nu kos kitu. Dihajaran ku jaran di Indonesia gede tanu kos kitu teh. Nu matak dibidah-bidahkeun rajaban bidah. Muludan bidah, awalan bidah. Wow, geus ti iraha ngabidah-bidah. Kitabna ge geus aya kula ge dikiriman gede kitabna anu bidah. Teudeun we ka juru los kajen aing. Gede kitabna ge bidahkeun ku sia moal bisa di Indonesia mah tetep bae. Sebab di urang mah didikan para aulia-aulia Allah diuk bae ila hadrati. Dekat Muhammadiyah los. Digenggeregeun los ku Muhammadiyah. Bidah eta lu gua. Ila hadrati nyana nu nyingkir sial aing. Kunaon sieun ka ila hadrati cek nya. Bapak. Sieun da Yahudi Kristen ka bangsa nu sok tawasulan sebab naon nyambungkeun urang nu hirup ka nu maot. Lamun geus bisa nyambungkeunana kapan eta teh lain lalagaan haladir pan. Mentek di Irak nu menang kaum ortodok disebut ortodok Sunni teh Islam ortodok eta teh ahli sunnah wal jamaah ahli thariqah nu tager teh eta datang ka kuari nu ditakuti ku Amerika teh eta. Nah Yaman eta teh geledeh mantak tenang bae sanajan perang tetap Yaman diperhitungkeun ku Yahudi jeung ku Kristen sebab naon eta teh asal diuk bae ila hadrati di Mekah ge kos kitu bae. Nah kajen nama Yaman mah Indonesia kuari geus didongkel ku Muhammadiyah ku Persis ku berbagai-bagai geus ditah ulah usoli hadarati kunut jeung saja mana malah beurang ge nyana Haji Pendi mah Allahumma hdini qadaan Allahumma
izin ka Muhammadiyahnya nama ya kodoan Allah madini bae guys sial cek Muhammadiyah tuh kahang mah berang mah ulah ke ya Allah negara bugot negara kemudian ayah bugot minta perlindungan ke kafir harobi teu bisa diluluskeun tamah teu bisa dilanjutkeun gas antem bugot nafaza alaihim bil asoh tapi nurutkeun cegaul asoh nafaza cuman tetap ulah minta pertolongan ke ahli haram Masya Allah bari nomor ni negara Islam tinggal hiji Iran nu ditakuti ku Yahudi takuti ku Kristen tinggal hiji doang Iran doang hiji-hijina negara bisa memproduksi senjata jeung sajabana hanya Iran ujung-ujungnya pasti ngadu jeung Iran engke mah ngabelah Yahudi bakal asup ke Saudi Arabia memeh jelemana nu arasupnya nanyaun mun asup langsung ke Mekah beak nyana ujianana digonggong ku anjing nyana di sekitar luarin tanah haram tapi isme nah makan asup ke Mekah jelemana dicekal ku orang Amerika rajana dicekal ditundukkan supaya gitu jelema nama can asup tetapi isme nama di 90% asup pembangunan geus didominasi ku Amerika ndek kumaha deui tinggal prakna doang ke bakalna melalui orang Habasyah engke bakalna Baitullah ge dihancurkeun ke peperangan gede bakalna sebab naon ieu dajjal engke dajjal mulai masuk Madinah ngan teu bisa asup Madinah mah tetep dajjal teh teu bisa asup Madinah jeung Mekah Imam Mahdi nu asup ke Mekah ngan dajjal di pinggir Madinah bakal nyana di pinggir Madinah cicingna dajjal teh di dinya montok dibuat ku hotel-hotel ku Saudi Arabia di luarin tanah haram Madinah jang naon menyambut kedatangan dajjal moal datang-datang ujug cicing didinya lamun eueuh pertalian heula antara manusia nu aya di Saudi Arabia jeung di Amerika moal dipersilahakeun atuh diperangan tetapi engke mah kan dipersilahakeun dengan tenang-tenang dajjal asup ka dinya blak sementara Imam Mahdi nangke asup ka Mekah berarti Imam Mahdi masuk Mekah pemerintahan Saudina geus pemerintahan dajjal lamun deuleu jalur politik seperti kieu Imam Mahdi asup teh ka negara Mekah ka Masjidil Haram pemerintahan nama geus pemerintahan dajjal sebab nyana geus mempersilahkan dajjal masuk Madinah kuari da bagi kuari ka teh orang-orang Amerika teh disagedeungeun Mekah sagedeungeun Madinah teh atuh geus percokol berarti kan geus dipersilahkan Masya Allah Karim lamun urang nyaritakeun kos kitu asa tarereh jasa geus darareukeut jasa mantak untung lah anu geus karolot mah artina untung teh moal kebal deui nya hirupna geus nemah nya ge aing malah geus neulean kuburan bae geus malah mana ya aing walau anahu maluzimatil lamun alizima kafir zimi nulungan bugot jauhnya nage haram baginya nak merangan urang kaum muslimin aya pertalian nyana jeung bugot sehingga ahli zima nulungan bugot memberontak ke negara tersebut nyahuannya nage bahwa haram memerangan negara maka intaqadha ahduhum perjanjian ahli zimah jeung bugot batal ambukaila tawa dipaksa bala lamun dipaksa mah sebab ieu teh lamun dipaksa mah aya intrik-intrik tentang kemanfaatan kerjasama jeung zimah jeung zimi kos kitulah caritana nu jelas teu meunang minta pertolongan ke orang kafir urang mah kuari ka kafir bae minta pertolongan teh
kajen kumaha ge negara-negara Islam perang jeung anu Kuwait perang Amerika turun anu perang Amerika Persir perang Amerika dan lain sebagainya. Aduh teu eureun-eureun jeung kitu geus mendominasi polisi dunia Amerika. Geus kos kitulah kaayana emang meureunnan Dajjal bakal timbul tidinya. Ieu mah keur carita datang kangke mas sararujud jelema ka Dajjal teh. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Memeh Dajjal nu asli dibuat kaheurian-kaheurian heula ku Dajjal. Nurut henteu televisi HP. Ieu kan kuaring geus darurut kabeh ka kiai-kiai geus boga HP. Eta kan sarua buatan Dajjal. Masalah sih. Ndek kumaha deui jaman kos katiu kareunyeun kaheurian-kaheurian Dajjalun disebut teh. Dajjalun teh dadajalan heula memeh nu asli. Setik-setik digrogoti. Nu mantak hanya ahli torikoh lah anu kuat sebab jana bersilsilah selamat akur jeung aturan baik kajen kukumaha ge maka anu bakal nyeungseurikeun teh ka ahli-ahli torikoh ulama-ulama nu geus asup ka Dajjal ngaortodokeun lah kitu kampungan dan lain sebagainya tetep bae sebabnya nama merasakan indahna ibadah ka Gusti Allah. Tuh tinggal kiai-kiai ustad-ustad anu berjuang di luareun eta nu sigana berjuang padahal mah horenganan ngagejeburkeun diri terus bentrok masalah emang geus kos kitu pasti bentrok bae. Sebab beda jalur, ieu mah dunia, ieu mah akhirat. Ieu mah dunia, ieu mah akhirat. Asa kahalangan jelema anu memperjuangkeun dunia dengan motif jeung bahasa, kemajuan lah, ngahalangan majulah, tidak akan majulah. Padahal ancurna nyana ge teu maju-maju. Kita mah sakadar hawa nafsu, terus. Perhatikanya. Setik akalun jelema nu nyekelan ajeg tentang kebenaran setika di sebuah negara di negara mana gue guys ngan tetep bae aya jang tetengger tetep aya tuh karena geus teu kadaruat kompetisi tentang dunia deuk kumaha tuh coba magahan ngaji bae batur manggeus dar-dar ka ditu ganti motor ganti mobilnya nama masih kene magahan ngaji bae mangganing magahan ngaji makan duitan mulai tidinya terus kabelah dieuna didatangan ku lurah ku camat lurah lah ceknya nanti aing angel ya sakaboga duit maning ngilu bae geus teu kuat aya nu salakina kuat pamajikanna gaji atuh lah cicingeun jabatur ge geus baroga mobil jabatur ge di sararumbang narima kok ka haji mah henteu lah atuh narima bae sarua bae jala atuh jak kitu-kitu keneh ieu urang atuh jang kebutuhan salakina kuat pamajikan henteu kumaha coba terus agama beuki ciu teu karasa bae kuari urang ngadenge nu mabok unggal kampung akibat naon pemerintah jeung kiai na kapan eta teh sinpani dibaracapan ku kabehan ku ari nu zina unggal lembur di mana-mana geus teu kahalangan ku kumaha terus pamalingan urang lamun nyaritakeun masyarakat eta kunaon loba maling pamarentah geus moal bisa ngomong loba maling sebab nyanana ge maraling deuk ngageunggeurekeun kumaha pamarentah coba janjana ge maling ngan beda motif doang malingna ieu mah maling motor ader-aderan nyana mah maling atuh maling kitu bae geus. Emang pu DPR lain pemalingan ya pemalingan, polisi lain pemalingan, ka tukang-tukang jalan raya ge pamalingan lumayan nu kudu 4 senti jadi 3 senti kan maling eta ya tuh maling kabeh handek ngomong naon ku ari namun cang masyarakat cenah maling sapeda lah sapira sapeda nya nama bau sabaraha panjangna jalan ka ditu ayo coba lamun aya pembebasan tanah anu kudu nama masyarakat supaya ngeunaheun ngutus bupati ka seseorang
supaya melaluinya na baik tanpa melaluinya na ulah diluluskan. Masa pemerintah kos gitu sih? Kita kapan maling hak masyarakat nak calo jadi kuari mah pemerintah teh jadi calo lain ngalurus kan. Iya maling kabehan kapan pan calo mah pamalingan. Emang calo lain pamalingan. Kalau ngomong cenah kiai kos gitu amat emang keur ngomong doang. Atuh Aisyah kira-kira kasinggung ulah ngaji atuh. Aing sakitu doang, aing mah ngomong doang. Ih, kecuali aing dibere ku sia moal aing. Sia situ mere-mere ka aing. Geus ulah ngomong atuh cenah kiai di amplopan. Diteluh sia ku aing. Aduh, Masya Allah. Itu kumaha mana nu bener coba ku hari. Nah iyalah Masya Allah nges mari kuari mulai rapihan namun nikahkeun sing hade saksi-saksi na ulah pamarentah nya saksi na kudu ustad kudu kiai nu bener ieu calon ka ditu ka hareupna geus kuari geus zaman acak-acakan ulah nyieun acak-acakan geus ka ditu na rapihan timimiti anak urang kuari ieu sing hade dimimitian ku saksi-saksi na nu kudu ara radil kudu rada balalana sebab ieu sekarang baik kuari jadi koski. Masya Allah ngeri orang kadituna. Akibat ya orang kurang patinaliti di mana kelemahan-kelemahanan. Mulai ke nikahkeun kudu nu rapi wali-walina saksi-saksina abe engke anakna bener. Ieu mah urang ngarasa bangga disaksian ku bangsa pejabat tinggi segala jenderal segala bupati segala gubernur ya Allah ieu urusana ieu mah agama. Menggitu mah urusan SPPT Allah urusannya lagi sebelah. Iya mah lain. Ini urusan agama, nek memproduksi keturunan. Mulai urun rapi. Orang yang supaya ngalanjutkan agama ya supaya teger, supaya mantep. Di sebuah negara ngalaksanakeun syariat. Tentuna kepala negarana teu sambarangan lantaran lempangna negara kumaha supirna mobil bagus supirna belajar asana mantog ge kajen kumaha balik sen eueuh hiji padahal mobilnya bagus supirna belajar berangkat deui leo sakedeung sen kanan eueuh 3 kali berangkat setir eueuh acak-acakan sehebat apapun kendaraan dikendarai na kudu belajar tetap nabrak acak-acakan penumpang sing jererit eta cerita mobil mun kapal di luhur belajar asana sing jarwak kabeh sarua urang lamun naik beca tukang becana belajar asa endek brek bae ieu nagara ge lamun supirna belajar ieu kos kieu kuari kos urang teu nyaho endek dikamanakeun ieu nagara endek kumaha ieu nagara sanajan nyana mah pede bae tapi pan ieu penumpang sing jarerit ieu penumpang teh tergantung kumaha kepala negara kiai ge sarua nyupiran agama teh masyarakat sing jerit asa lain kieu asana ieu supir urang nabrak bener bae ngeridit wah paingan teu naheun ditumpakanana orangnya nabrak. Masya Allah ya si supir ku kabina-bina deui jak masyarakat ditumpakan deh terus susuganan cager menang ti Golkar lebih parah ngagejebur ka sumur ya supir
sarua bae kepala negara nu ngarasakeunana penumpangna, agama nu ngarasakeunna penumpangna. Ulah disalahkeun lamun penumpangna juara rindit sebabnya nyupiranana teu beres. Teu kahartieun ku penumpang, aing ngagejebur bisa caknya. Tah, kos kitu bae terus. Nah, sebuah negara anu lalakonna nyaritakeun tentang syariat, pelaksanaanana syariat, jadi lain model negara urang. Ieu mah keur carita ngaji. Sebab ngaji mah menang nyokot tina Al-Qur'an, menang nyokot tina hadis Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentukeun di sebuah negara. Jadilah negara syariat, biasana pamimpinna khalifah. Ieu seorang khalifah nu mimpin sebuah negara. Aiprak di tengah-tengah berjalan negara aya nu anti terhadap kelangsungan negara tersebut. Bugot ngaranna. Sebab negara tersebut teu ngalaksanakeun aturan-aturan nu geus dimusyawarahkeun ku para dewan-dewan. Kemudian bugot nuntut karena pelaksanaan tersebut selama negara can ngalaksanakeun, bugot terus-terusan menuntut kepada pemerintah. Terjadilah huru-hara antara negara jeung pemberontak. Kan ngeunah henteu lamun ngadengena kitu mah sebab bugot teh nyana neuk ngeberontak deuk ngaluruskeun negara. Ai di urang makan kuari ye sanajan berontak lain deuk ngaluruskeun aing can kabagian. Ulah sararia bae. Kabeneran anu berangkatna teu bisaeun beuki digejeg-gejeg. Lamun bener seluruh partai teh demi bangsa, demi negara, mantak naon jamahal sebuah pemilihan umum teh. Triliunan modalna sedengkeun dimodalanana ku urang. Eta teh leumpangna negara teh nu ngamodalan teh urang. Sementara per detik ieu di negara urang can berangkat deuk ka mana ieu birokrasi, deuk ka mana ieu perekonomian. Can jelas nu ngarasakeun can jelas batur nu usaha kelas menengah kaluhur. Ai urang mah mung sakieu da bae. Anu bangsa dagang toge, dagang jengkol, barariasa bae. Emangnya nama unggal poe ngana ge rugi mah lulu. Untung saya teh rugi, untung saya teh rugi, tambah deui modal kitu bae. 5 tahun beak sawah 2 hektar. Atuh mending ulah dagang tah mah bego. Cenah hobi, cenah mah dagang teh hobi. Atuh hobi ge ludes kitu mah. Teh teh dihadap, ieu mah di luhur batak. Kuari dolar can turun-turun. Antara bahan baku jeung produksi teu aku, ekspor impor teu jelas. Neuk datang ka kumaha. Nah, eta teh meureun akibat teu kerja sama. Ieu meureunana deuk kaleumpangkeun nu ieu ulah, ieu embung. Kos kitulah negara di urang. Cacak-cacak lamun boga watak nak jeung budaya cara di luar negeri geus huru-hara gede ye. Ngan untung di urang mah masih keneh make peradaban. Ih diarantepkeun bae. Cucu lucusan sorangan presiden. Sakumaha deuk kondangan. Teh di darah rukung. Tah eta teh akan bintik-bintik. Emang deuk ngalahancong nya sosoranganan. Tah ieu per detik ieu teh encan
teh ya pada orang anu dihandap di Jakadeuluna mah hebat teh hebat di mana mentek perusahaan kula gara ambruk eta lah aing perusahaan naon cenah kieu ulah loba omong pernah boga perusahaan rahasia teman tuh iya negara urang beda ya jeung nu dicaritakeun urang dek nyaritakeun kita besi diakurkeun jeung negara urang lain ieu mah nagarana negara syariat pimpinanana biasana khalifah negara Islam make aturan Al-Qur'an make aturan hadis Kangjeng dikemas jadi ijma ulama dek make aturan Imam Syafi'i Maliki Hanafi Hambali pek bae bahkan ditambah damajang kamaslahatan negara masalah tungtungna terus ijtihad untuk kemaslahatan bangsa jeung negara bugot ternyata dalam rangka memberontak karena kekuatan negara otomatis bugot minta perlindungan jeung pertolongan ke negara lain untuk menambah kekuatan anak ternyata bugot minta pertolongan ke negara kafir. Andai kata bugot minta pertolongan jangelehkeun sebuah negara minta pertolongan ke ahli harab kunyana dilindungi diamankeun lam yanfuz amanuhum alaina telulus keamananana untuk memerangi urang ku ayana sakitu eta bugot selesaikan segera ulah diantep lantaran nyana minta perlindungan ke orang-orang kafir sedangkan kafir mah nyana mah selalu jadi musuh ke urang minta temenang minta perlindungan terhadap kafir kuari aya PBB lantaran negara lain bentuk khalifah jadi aya perserikatan bangsa-bangsa nu penting menang sebab demokrasi geus satu kuari mah henteu ka mana bae meuli senjata mungkin ke Amerika mungkin ke Soviet mungkin ayeuna mah urang minta perlindungan teh urang kuari mah di negara model urang model ka Iran atau ka Cina atau ka Korea kumaha endeukna bae sebab itu ge jualan sebab kuari mah perang teh ya aya implik di jerona teu murni perang saluluguna perang terlalu loba ya senjata mun teu diperangkeun teh kumaha negara Amerika teh kapan kemanfaatanna negarana lain cara negara urang mah di negara urang mah minyak aya di negara urang mah logam aya di negara urang mah itu batu bara aya batu tarimbol batu Aceh bacan jeung saja mana bomba aya di Amerika hanya produksi senjata namun senjata geus loba ndek di kamanakeun atuh ngajual senjata majak kanu perang ya otomatis yen peperangan kan hiji-hijina nya nama boga nangan senjata-senjatana doang ya diperangkeun kan gunyana nyen motif peperangan dikeur mah di jerona aya kitu 16 dendam kesumat yakni Yahudi nu baheula diusir ku Kangjeng Nabi di Madinah menjadi 4 kasta na Yahudi anu baheula terisolir nyana tetep dendam bae kapan waktu buah hajar Islam mulai Yahudi jeung sebuah kekuatan bayangkeun ku urang si Yahudi anu minor tetapi kuari geus mendominasi Palestina Israel yeun kekuatannya sebab di ditu Yahudi kecil Amerika adalah Yahudi besar kunci
kelanjutan negara perpolitikan jeung perekonomian anak dicekel ku Yahudi nu minoritas. Geus kos kitulah kaayaan dibere cemerlang otakna Yahudi sehingga tunduklah Amerika apa kata Yahudi. Maka Yahudi ngacak-ngacak negara Islam motifna macam-macam. Hiji asli nama dendam. Irak hancur, Turki baheula geus dihancurkeun Utsmaniyah nu pertama. Kemudian terus ka dieu Mesir eureun-eureun, Suriah terus wari Yaman. Urang lamun nyaritakeun negara Yaman hiji-hijina negara anu kuat ahli sunnahna anu disebar ka mana-mana. Yaman, Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun al-imanu yamani. Iman adalah Yaman. Kuat Yaman imanna. Moal mundur kajen kumaha ge orang Yaman jeung murni imanna Yaman. Diacak-acak terus. Taya Yaman geus kebel sebenarnya mah. Ieu sultana nyana teh Syiah, ngan Syiahna kan Syiah Zaidi asli bagus. Nah, masalah kan jeung Saudi Arabia. Tetapi Yahudi pinterna nu luar biasa ngacak-ngacak Yaman dengan motif karena Syi'i datang ISIS diacak-acak atuh ku Yahudi minta perlindungan Raja Yaman ke Saudi Arabia dengan ISIS dan Syi'i kunaon dihantem ku Saudi Arabia pebeakan ulama-ulama. Urang kan lamun nelogos gitu teh motifna kumaha sih Saudi Arabia kan Islam, Yaman kan Muslim sama-sama. Ieu teh kan Islam diadukeun ku Islam diadukeun jeung Islam deui. Yahudi jago jasa main. Teu karasa sebab naon? Sebab Saudi Arabia geus bertukuk lutut ke Amerika. Apa kata Amerika? Numantak kurang lamun macaan sejarah jeung berjalan politik tinggal haridang wae. Per detik ieu geus sabaraha ribu anu korban di Yaman ku Islam jeung Islam. Masyaallah karim. Nya teu kaharti urang eta teh lamun dicaritakeun kos kitu. Masa sih tega Islam membunuh Islam? Orang Amerika baik ketika di Irak kita nembakan orang Irak aya nu embung kemudian asup Islam sabaraha ribu kuari tentara Amerika nu asup Islam gara-gara kita nembakan orang Muslim anu henteu berdosa embung nyana kemudian stres nu stresan dipulangkeunlah ke Amerika horenganan asup Islam teu tega kita nembakan orang Irak eta Amerika bae ge embungeun kok kuari dahsyat amat si Saudi Arabia bisa ngebombardir Yaman negara nu leutik Yaman mah teu berdaya. Ieu senjatana kapan dijual belikeun ku Amerika. Nurugikan urang nya nama untung penjualan senjata, kemudian untung tina motif perjuangannya na, untung sababaraha lipat di jerona nya nendek nyaplok hasil bumi Yaman. Geus kos kitu beta urang teh naon ge capek mun nyaritakeun kos karar itu. Terus horenganan inti nama dendam. Lantaran teu bisa diajak kerja sama Sunni mah teger. Anu aya di Irak nu teger Sunni, nu aya di Mesir nu teger adalah Sunni, nu aya di Iran nu teger adalah Sunni. Nu aya di Yaman nu teger adalah Sunni. Teu bisa diajak kerja sama ku Yahudi jeung ku Amerika Sunni mah. Ai Wahabi mah jeung Syiah bisa. Eta modelna teh ya Wahabi mah jeung Syiah teh bisa diajak kerja sama tak ku Yahudi. Bombardir. Wallah alam ka ditu nama ya tetep bae meureun Syiah ge dihajar bae. Untuk sementara ieu mah diadu-adukeun bae terus. Orang lamun ingat baik sedangkan Indonesia terbesar Sunni nah dengan atas nama NU Sunni Indonesia gede sedangkan Amerika mah neuleus Sunni nu gede dihajar ku Muhammadiyah terobah
dihajar ku Persis terubah, dihajar ku PKS di urang teh diacak-acak buatan Amerika terubah, dihajar ku berbagai Yahudi naon kitu Wahabi nu turun di Timur Tengah terubah Indonesia mah, didatangkeun Syiah ka Indonesia kiriman ti Iran terubah di Indonesia mah tetep bae ila hadratin nabiyil mustofa kita ulah usoli Wahab Muhammadiyah Persis Wahabi Wahabi ulah usoli malah ngegeleger usoli sial cak Amerika teh sedangkan nu karari itu nu kuat mata nu sok ila hadrati hai bangsa anu ti lokadarati mah nu bangsa ta salat nangtung ta salat ngobrol ta salat nya naman teu make ila hadrati teu make tambah kecil cak Amerika bisa ngabatur jeung aing kletik teh bangsa Wahabi bangsa nu sebabna rohan iya nu hese ge nu sok ila hadratin nabiyyin assalamualaikum ya Rasulullah Yahudi ge bingungan sebab naon sebabnya nyambungkeun nu hirup jeung nu maot nyana bisa ke alam anu itu bisa ngobrol kapan ahli-ahli Allah mawali Allah jeung nu kararitu nyana sieun Yahudi teh nu sok usoli bae teu beres cak kana ieu itu beres sih cak kana ieu kos itu dihajaran ku jalan di Indonesia gede tanu kos kitu teh nu matak dibidah-bidahkeun rajaban bidah muludan bidah awalan bidah geus ti iraha ngabidah-bidah kitabna ge geus aya kula ge dikiriman gede kitabna anu bidah tenden mah ka juru los kajen aing gede kitabna ge bidahkeun ku sia moal bisa di Indonesia mah tetep bae sebab di urang mah didikan para aulia Allah diuk bae ila hadrati deket Muhammadiyah los digenggeregeun los ku Muhammadiyah bidah eta lu gua ila hadrati nyana nu nyingkir sial aing kunaon sieun ka ila hadrati cek nyana bapak sieun da Yahudi Kristen ka bangsa nu sok tawasulan sebab naon nyambungkeun urang nu hirup ka nu maot lamun geus bisa nyambungkeunana kapan eta teh lain lalagaan haladir pan mentek di Irak nu menang kaum ortodok disebut ortodok Sunni tete Islam ortodok eta teh ahli sunnah wal jamaah ahli thariqah nu tager teh eta datang ka kuari nu ditakuti ku Amerika teh eta nah Yaman eta teh geledeh mantak tenang bae sanajan perang tetap Yaman diperhitungkeun ku Yahudi jeung ku Kristen sebab naon eta teh asal diuk bae ila hadrati di Mekah ge kos kitu bae nah kajeun nama Yaman Indonesia kuari geus didongkel ku Muhammadiyah ku Persis ku berbagai-bagai geus ditah ulah usoli hadrati kunut jeung sajabana teu malah beurang ge nyana Haji Pendi mah Allahumma hdini qadaan izin ka Muhammadiyah nya mah aya qadaan Allahumma hdini bae guys sial cek Muhammadiyah tu kahayang mah beurang mah ulah ke ya Allah negara bugot negara kemudian aya bugot minta perlindungan ke kafir harobi teu bisa diluluskeun tamah teu bisa dilanjutkeun gas antem bugot nafaza alaihim bil asah tapi nurutkeun cegaol asah nafaza cuman tetap ulah minta pertolongan ke ahli haram Masya Allah bari nomor ni negara Islam tinggal hiji Iran nu ditakuti ku Yahudi takuti ku Kristen tinggal hiji dong Iran doang hiji-hijina negara bisa memproduksi senjata jeung sajabana hanya Iran ujung-ujungnya pasti ngadu jeung Iran engke mah ngabelah Yahudi bakal asup ke Saudi Arabia
memeh jelemana nu arasupnya nanyaun mun asup langsung ke Mekah beaknya na ujianana digonggong ku anjing nyana di sekitar luarin tanah haram tapi isme na makan asup ke Mekah jelemana dicekal ku orang Amerika raja na dicekal ditundukkan supaya gitu jelema nama can asup tetapi isme nama di 90% asup pembangunan geus didominasi ku Amerika ndek kumaha deui tinggal prakna doang ke bakalna melalui orang Habasyah engke bakalna Baitullah ge dihancurkeun itu peperangan gede bakalna sebab naon ieu dajjal engke dajjal mulai masuk Madinah ngan teu bisa asup Madinah mah tetep dajjal teh teu bisa asup Madinah jeung Mekah Imam Mahdi nu asup ke Mekah ngan dajjal di pinggir Madinah bakal nyana di pinggir Madinah cicingna dajjal teh di dinya montok dibuat ku hotel-hotel ku Saudi Arabia di luarin tanah haram Madinah jang naon menyambut kedatangan dajjal moal datang ujug cicing di dinya lamun eueuh pertalian heula antara manusia nu aya di Saudi Arabia jeung di Amerika moal dipersilakeun atuh diperangan tetapi engke mah kan dipersilakeun dengan tenang-tenang dajjal asup ka dinya blak sementara Imam Mahdi nangke asup ke Mekah berarti Imam Mahdi masuk Mekah pemerintahan Saudina geus pemerintahan dajjal lamun deuleu jalur politik seperti kieu Imam Mahdi asup teh ka negara Mekah ka Masjidil Haram pemerintahan nama geus pemerintahan dajjal sebab nyana geus mempersilahkan dajjal masuk Madinah kuari da bagi kuari kapan eta orang-orang Amerika teh disagedeungeun Mekah sagedeungeun Madinah teh atuh geus percokol berarti kan geus dipersilahkan masyaallah karim lamun urang nyaritakeun kos kitu asa tarereh jasa geus darareukeut jasa mantak untung lah anu geus karolot mah artina untung teh moal kebal deui nya hirupna geus nemah nya ge aing malah geus leulean kuburan bae geus malah mana ya aing walau anahu maluzimatil lamun alizima kafir zimi nulungan bugot jaon nya nage haram baginya merangan urang kaum muslimin aya pertalian nyana jeung bugot sehingga ahli zimah nulungan bugot memberontak ke negara tersebut nyahuannya nage bahwa haram memerangan negara maka intaqadha ahduhum perjanjian ahli zimah jeung bugot batal amukaina tawa dipaksa bala lamun dipaksa mah sebab ieu teh lamun dipaksa mah aya intrik-intrik tentang kemanfaatan kerjasama jeung zimah jeung zimi kos kitulah caritana nu jelas teu meunang minta pertolongan ke orang kafir urang mah kuari ka kafir bae minta pertolongan teh kajen ku kumaha ge negara-negara Islam teh perang jeung anu Kuwait perang Amerika turun anu perang Amerika Persir perang Amerika dan lain sebagainya aduh teu eureun-eureun jeung kitu geus mendominasi polisi dunia Amerika geus kos kitulah kaayana emang meureunan dajjal bakal timbul tidinya ieu mah keur carita datang kangke mas sararujud jelema ka dajjal teh naudzubillah min zalik wa min zalik memeh dajjal nu asli dibuat keheurian heula ku dajjal nurut henteu televisi HP ieu kan kuari geus darurut kabeh ka kiai-kiai geus boga HP eta kan sarua jeung buatan dajjal masalah sih deuk kumaha deui jawaban kos kitu kareunyeun kaheurian dajjalun disebut teh dajjalun dada jalan heula memeh nu asli setik digrogoti nu mantak
hanya ahli thariqah lah anu kuat sebab jana bersilsilah selama teu akur jeung aturan teu bae kajen kukumaha ge maka anu bakal nyeungseurikeun teh ka ahli-ahli thariqah ulama-ulama nu geus asup ka dajjal ngaortodokeun lah kitu kampungan dan lain sebagainya tetep bae sebabnya nama merasakan indahna ibadah ka Gusti Allah tuh tinggal kiai-kiai ustad-ustad anu berjuang di luareun eta nu sigana berjuang padahal mah horenganan ngagejeburkeun diri terus bentrok masalah emang geus kos kitu pasti bentrok bae sebab beda jalur ieu mah dunia ieu mah akhirat ieu mah dunia ieu mah akhirat asa kehalangan jelema anu memperjuangkeun dunia dengan motif jeung bahasa kemajuan lah ngahalangan majulah tidak akan majulah padahal ancrubna nyana ge teu maju-maju kita mah sakadar hawa nafsu terus tingkahnya saeutik akalun jelema nu nyekelan ajeg tentang kebenaran saeutik di sebuah negara di negara mana gue guys ngan tetep bae aya jang tetengger tetep aya tuh karena geus teu kadaruat kompetisi tentang dunia deuk kumaha tuh coba magahan ngaji bae batur mah geus dar-dar ka ditu ganti motor ganti mobilnya nama masih kene magahan ngaji bae mangganing magahan ngaji makan duitan mulai tidinya terus kabelah diana didatangan ku lurah ku camat lurah lah teh nanti aing angel jasa kaboga duit maning milu bae geus teu kuat aya nu salakina kuat pamajikanna ka haji atuh ulah cicingeun jabatur ge geus baroga mobil jabatur ge di sararumbang narima kok ka haji mah henteu lah atuh narima bae sarua bae jala atuh jak kitu-kitu keneh ieu urang atuh jang kebutuhan salakina kuat pamajikan henteu ini kumaha coba terus agama beuki ciu teu karasa bae kuari urang ngadenge nu mabok unggal kampung akibat naon pemerintah jeung kiai na kapan eta teh sinpani dibaracapan ku kabehan ku ari nu zina unggal lembur di mana-mana geus teu kahalangan ku kumaha terus pamalingan urang lamun nyaritakeun masyarakat eta kunaon loba maling pamarentah geus moal bisa ngomong loba maling sebab nyanana ge maraling dek ngageunggeureukeun kumaha pamarentah coba janyana ge maling ngan beda motif doang malingna ieu mah maling motor ader-aderan nyana mah maling atuh maling kitu bagus emang pu DPR lain pamalingan ya pamalingan polisi lain pamalingan ka tukang-tukang jalan raya ge pamalingan lumayan nu kudu 4 cm jadi 3 cm kan maling eta ya tuh maling kabeh handek ngomong naon ku ari namun masyarakat cenah maling sapeda lah sapira sapeda nyana mah bau sabaraha panjangna jalan ka ditu ayo coba lamun aya pembebasan tanah anu kudu nama masyarakat supaya ngeunaheun ngutus bupati ka seseorang supaya melalui nyana bae tanpa melalui nyana ulah diluluskeun masa pemerintah kos kitu sih eta kapan maling hak masyarakat nakeun calo jadi kuari mah pemerintah teh jadi calo lain ngaluruskeun ieu maling kabehan kapan pan calo mah pamalingan emang calo lain pamalingan kalau ngomong cenah kiai kos kitu amat emang keur ngomong doang atuh aya sia kira-kira kasinggung ulah ngaji atuh aing sakitu doang aing mah ngomong doang kecuali aing dibere ku sia moal aing sia situ mere-mere ka aing geus ulah ngomong atuh cenah kiai di amplopan diteluh sia ku aing aduh masyaallah itu kumaha mana nu bener coba ku ari nah iyalah masyaallah geus mari ku ari mulai rapihan lamun nikahkeun sing hade saksi-saksina ulah pamarentah nya saksina kudu ustad kudu kiai nu bener ieu calon ka ditu ka hareupna geus ku ari geus zaman acak-acakan ulah nyieun acak-acakan geus ka ditu rapihan
tapihan tim pemiti anak urang guari sing hade dimimitian ku saksi-saksi nu kudu ara radil kudu ada balalana sebab ieu kars karari bae kuari jadi koski masyaallah ngeri urang ka dituna akibat ieu urang kurang patinaliti di mana kelemahan-kelemahanana mulai engke nikahkeun kudu nu rapi wali-walina saksi-saksina abe engke anakna bener ieu mah urang ngarasa bangga disaksian ku bangsa pejabat tinggi segala jenderal segala bupati segala gubernur ya Allah ieu urusana ieu mah agama mun kitu mah urusan SPPT Allah urusannya na geus sabalah ieu mah lain ieu urusan agama neuk memproduksi keturunan mulai murun rapi urang jang supaya ngalanjutkeun agama ieu supaya teger supaya mantep di sebuah negara nu negarana ngalaksanakeun syariat tentuna kepala negarana teu sambarangan lantaran lempangna negara kumaha supirna mobil bagus supirna belajar asana mantog ge kajen gokoma balik sen eueuh hiji padahal mobilna bagus supirna belajar berangkat deui leos sakedeung sen kanan eueuh 3 kali berangkat setir eueuh acak-acakan sehebat apapun kendaraan dikendarai na kudu belajar tetap nabrak acak-acakan penumpang sing jererit eta cerita mobil mun kapal di luhur belajar asana sing jarwak kabeh sarua urang lamun naik beca tukang becana belajar asa endek brek asa dek brek bae ieu nagara ge lamun supirna belajar ieu kos kieu ku ari kos urang teu nyaho endek dikamanakeun ieu nagara deuk kumaha ieu nagara sanajan nyana mah pede bae tapi pan ieu penumpang sing jarerit ya penumpang teh tergantung kumaha kepala negara kiai ge sarua nyupiran agama teh masyarakat sing jerit asa lain kieu asana ieu supir urang nabrak bener bae ngeridit wah paingan teu ngeunaheun ditumpakanana orangnya nabrak Masya Allah ya si supir ku kabina-bina deui jak masyarakat ditumpakan deh terus susuganan cager menang ti Golkar leuwih parah ngagejebur ka sumur ya supir sarua bae kepala negara nu ngarasakeunana penumpangna agama nu ngarasakeunna penumpangna ulah disalahkeun lamun penumpangna juara rindit sebabnya nyupiranana teu beres teu kahartieun ku penumpang aing ngagejebur bisa caknya tah kos kitu bae terus nah sebuah negara anu lalakonna nyaritakeun tentang syariat pelaksanaanana syariat jadi lain model negara urang ieu mah keur carita ngaji sebab ngaji mah menang nyokot tina Al-Qur'an menang nyokot tina hadis Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentukeun di sebuah negara jadilah negara syariat biasana pamimpinna khalifah. Ia seorang khalifah nu mimpin sebuah negara
Aiprak di tengah-tengah berjalan negara aya nu anti terhadap kelangsungan negara tersebut. Bugot ngaranna. Sebab negara tersebut tengah laksanakan aturan-aturan nunggeus dimusyawarahkeun ku para dewan-dewan. Kemudian bugot nuntut karena pelaksanaan tersebut selama negara can ngalaksanakeun bugot terus-terusan menuntut kepada pemerintah. Terjadilah huru-hara antara negara jeung pemberontak. Kan ngeunah henteu lamun ngadengena kitu mah sebab bugot teh nyana neuk ngeberontak deuk ngaluruskeun negara. Ai di urang makan kuari ye sanajan berontak lain neuk ngaluruskeun aing can kabagian. Ulah sararia bae. Kabeneran anu berangkatna teu bisa beuki digejeg-gejeg. Lamun bener seluruh partai teh demi bangsa, demi negara, mantak naon jamahal sebuah pemilihan umum teh. Triliunan modalna sedengkeun dimodalanana ku urang. Eta teh leumpangna nagara teh nu ngamodalan teh urang. Sementara per detik ieu di negara urang can berangkat deuk ka mana ieu birokrasi. Dek mana ya perekonomian can jelas nu ngarasakeun can jelas batur nu usaha kelas menengah kaluhur ai urang mah sakikeu da bae anu bangsa dagang toge dagang jengkol barariasa bae emangnya nama unggal poe ngana ge rugi malul. Untung saya teh rugi, tambah deui modal gitu bae. 5 tahun beak sawah 2 hektar. Atuh mending ulah dagang tah mah bego. Ecana hobi, cenah mah dagang teh hobi. Atuh hobi ge ludes kitu mah. Teh dihandap, ieu mah di luhur batak. Kuari dolar can turun-turun. Antara bahan baku jeung produksi teu aku, ekspor impor teu jelas. Neuk datang ka kumaha. Nah, eta teh meureun akibat teu kerja sama. Ieu meureunana deuk kaleumpangkeun ieu ulah, ieu embung. Kos kitulah negara di urang. Cacak-cacak lamun boga watak nak jeung budaya cara di luar negeri geus huru-hara gede ieu ngan untung di urang mah masih keneh make peradaban diarantepkeun bae cucu lucusan sorangan presiden sakumaha deuk kondangan teh di darah rukung tah eta teh akan bintik-bintik emang deuk ngalahancong nya sosoranganan. Tah, ieu per detik ieu teh encan. Teh ya hopad urang anu dihandap. Ji jakadeuluna mah hebat teh. Hebat di mana? Mentek perusahaan Kulagara Rambruk eta lah aing. Perusahaan naon cenah kieu ulah loba omong. Pernah boga be perusahaan. Rahasia teh mah. Tuh, ieu negara urang beda ye jeung nu dicaritakeun ku urang. Dek nyaritakeun kita besi diakurkeun jeung negara urang lain. Ieu mah nagarana nagara syariat. Pimpinanana biasana khalifah negara Islam. Make aturan Al-Qur'an, make aturan hadis Kangjeng dikemas jadi ijma ulama. Dek make aturan Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali pek bae. Bahkan ditambah damajang kamaslahatan negara masalah tungtungna terus ijtihad untuk kemaslahatan bangsa jeung negara. Bugot ternyana dalam rangka
memberontak karena kekuatan negara, otomatis bogot minta perlindungan jeung pertolongan ke negara lain untuk menambah kekuatan anak. Ternyata bogot minta pertolongan ke negara kafir. Andai kata bogot minta pertolongan jangelehkeun sebuah negara, minta pertolongan ke ahli Arab, kunyana dilindungi diamankan, lam yanpul amanuhum alaina, telulus keamanan anak untuk memerangi urang ku ayana sakitu, eta bogot selesaikan segera ulah diantap lantaran nyana minta perlindungan ke orang-orang kafir. Sedangkan kafir mah nyana mah selalu jadi musuh ke urang. Minta temenang, minta perlindungan terhadap kafir, kuari mah kuari aya PBB lantaran negara lain bentuk khalifah. Jadi aya perserikatan bangsa-bangsa, nu penting menang sebab demokrasi. Nggak satu kuari mah hendak ke mana bayi beli senjata, mungkin ke Amerika, mungkin ke Soviet, mungkin aya nama orang minta perlindungan teh urang kuari mah di negara model urang, model ke Iran atau ke Cina atau ke Korea, kumaha endek na bae sebab itu geh jualan. Sebab kuari mah perang teh ya aya implik di jerona. Teu murni perang salulu guna perang. Terlalu loba ya senjata mun teu diperangkeun da kumaha. Negara Amerika teh kapan kemanfaatanna nagarana lain cara negara urang. Urang mah di negara urang mah minyak aya, di negara urang mah logam aya, di negara urang mah itu batu bara aya, batu taraimbol batu Aceh bacan jeung saja mana. Bomba aya. Di Amerika hanya produksi senjata. Namun senjata geus loba, ndek di kamanakeun atuh ngajual senjata majak kanu perang. Ya otomatis yen peperangan kan. Hiji-hijina nya nama boga nangan senjata-senjatana doang. Ya diperangkeun kan gunyan. Nyen motif peperangan dikeur mah di jerona aya itu 16 dendam kesumat yakni Yahudi nu baheula diusir ku Kangjeng Nabi di Madinah menjadi 4 kasta. Na Yahudi anu baheula terisolir nyana tetep dendam bae. Kapan waktu buah hajar Islam mulai Yahudi jen sebuah kekuatan. Bayangkan kurang si Yahudi anu minor tetapi kuari geus mendominasi Palestina Israel. Yeun kekuatannya nak sebab di ditu Yahudi kecil, Amerika adalah Yahudi besar. Kunci kelanjutan negara perpolitikan jeung perekonomian anak dicekel ku Yahudi nu minoritas. Geus kos kitulah kaayaana dibere cemerlang otakna Yahudi sehingga tunduklah Amerika apa kata Yahudi. Maka Yahudi ngacak-ngacak negara Islam, motifna macam-macam. Hiji asli nama dendam. Irak hancur, Turki baheula geus dihancurkeun Utsmaniyah nu pertama. Kemudian terus ka dieu Mesir eureun-eureun, Suriah terus wari Yaman. Urang lamun nyaritakeun negara Yaman, hiji-hijina negara anu kuat ahli sunnahna, anu disebar ka mana-mana. Yaman, Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun al-imanu yamani. Iman adalah Yaman, kuat Yaman imanna. Moal mundur kajen kukumaha ge orang Yaman jeung murni imanna Yaman. Diacak-acak terus. Taya Yaman geus kebel sebenarnya mah. Ieu sultana nyana teh Syiah, kan Syiahna kan Syiah Zaidi asli bagus.
Nah masalah kan yang Saudi Arabia, tetapi Yahudi mempinterna nu luar biasa, ngacak-ngacak Yaman dengan motif karena Syi'i datang ISIS, diacak-acak atuh ku Yahudi, minta perlindungan Raja Yaman ke Saudi Arabia dengan ISIS dan Syi'i kunaon dihantem ku Saudi Arabia, PBA-kan ulama-ulama. Urang kan lamun nelogos gitu teh motifna kumaha sih? Saudi Arabia kan Islam, Yaman kan Muslim sama-sama. Ieu teh kan Islam diadukeun ku jeung Islam diadukeun jeung Islam deui. Yahudi jago jasa main. Teu karasa sebab naon? Sebab Saudi Arabia geus bertukuk lutut ke Amerika. Apa kata Amerika? Numantak kurang lamun macaan sejarah jeung berjalan politik tinggal haridang wae. Per detik ieu geus sabaraha ribu anu korban di Yaman ku Islam jeung Islam. Masya Allah karim. Nya teu kaharti urang eta teh lamun dicaritakeun kos kitu. Masa sih tega Islam membunuh Islam? Orang Amerika baik ketika di Irak kita nembakan orang Irak aya nu embung, kemudian asup Islam sabaraha ribu kuari tentara Amerika nu asup Islam gara-gara kita nembakan orang Muslim anu henteu berdosa embung nyana. Kemudian stres nu stressan dipulangkeunlah ke Amerika, horenganan asup Islam teu tega kita nembakan orang Irak. Eta Amerika bae ge embungeun kok kuari dahsyat amat si Saudi Arabia bisa ngebombardir Yaman, negara nu leutik Yaman mah teu berdaya. Ieu senjatana kapan dijual belikeun ku Amerika, ngurugikan urang nya nama untung penjualan senjata, kemudian untung tina motif perjuangannya na untung sababaraha lipat di jerona nyana deuk nyaplok hasil bumi Yaman. Geus kos kitu eta urang teh naon ge capek mun nyaritakeun kos karana itu. Terus horenganan inti nama dendam. Lantaran teu bisa diajak kerja sama Sunni mah teger. Anu aya di Irak nu teger Sunni, nu aya di Mesir nu teger adalah Sunni, nu aya di Iran nu teger adalah Sunni. Nu aya di Yaman nu teger adalah Sunni. Teu bisa diajak kerja sama ku Yahudi jeung ku Amerika Sunni mah. Ai Wahabi mah jeung sia bisa. Eta model teh ya Wahabi mah jeung Syiah teh bisa diajak kerja sama tak ku Yahudi. Bombardir. Wallah alam kan itu namanya tetep memang Syiah ge dihajar bae. Untuk sementara ieu mah diadu-adukeun bae terus. Orang lamun ingat baik sedangkan Indonesia terbesar Sunni nah dengan atas nama NU Sunni Indonesia gede, sedangkan Amerika mah neuleus Sunni nu gede, dihajar ku Muhammadiyah teu robah, dihajar ku Persis teu robah, dihajar ku PKS di urang teh diacak-acak buatan Amerika teu robah, dihajar ku berbagai Yahudi enak gitu Wahabi nu turun di Timur Tengah terubah Indonesia didatangkan Syiah ke Indonesia kiriman di Iran terubah Indonesia mah tetep ilah habatin nabiyyin Mustafa kita ulah usoli Wahab Muhammadiyah Persis Wahabi kabeh ulah usoli malah ngegeleger usoli sial cak Amerika teh. Sedangkan nukaran itu nu kuat mata nusok ilah habati. Hai bangsa anu tilu kadarati mah bangsa ta salat, ngantung ta salat, ngobrol ta salat. Nenaman teu make ilah hadarati teu make maksud teman kecil cak Amerika bisa ngabatur nih aing. Letik teh bangsa Wahabi bangsa nu sebabna rohan. Iya nu hese ge nusok ila habatin nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yahudi ge bingung. Sebab naon? Sebabnya nyambung ke nu hirup jeung nu maot.
nyana bisa ke alam anu itu, bisa ngobrol kapan ahli Allah mawali Allah jeung nukara itu nyana sieun Yahudi teh sok usoli bae teu beres cak keneh itu beres cak keneh ieu kos itu dihajaran ku jaran di Indonesia gede tanu kos kitu teh nu mantap bidah-bidahkeun rajaban bidah muludan bidah awalan bidah geus tiiraha ngabidah-bidah kitabna ge geus aya kula ge dikiriman gede kitabna anu bidah teu mereka juru los aja budaya kitabna ge bidahkeun ku sia moal bisa di Indonesia mah tetep bae sebab di urang mah didikan para aulia Allah diuk bae ila hoboti deket Muhammadiyah los digeugeurkeun los ku Muhammad bidah eta lu gua ila hadrati nyana nu nyingkir sia lain kunaon sieun ka ila hadrati cek nyana bawa sieun da Yahudi Kristen ka bangsa nu sok tawasulan sebabna nyambungkeun urang nu hirup ka nu maot lamun geus bisa nyambungkeun anak kapan eta teh lain lalagaan haladir Pak mantep di Irak nu menang kaum ortodok disebut ortodok Sunni teh Islam ortodok eta teh Sunnah wal Jamaah thariqah nu tager teh eta datang ka kuali keur ditakuti ku Amerika teh eta nah Yaman eta teh geleder mantap tenang bae sanajan perang tetep Yaman diperhitungkeun ku Yahudi jeung ku Kristen sebab naon eta teh asal diuk bae ila hoboti di Mekah ge kos kitu bae nah kajeun nama Yaman Indonesia gua geus didongkel ku Muhammadiyah ku Persis ku berbagai geus ditaulah usul di hadarati kunut jeung sajabana teu malah beurang ge nyana Haji Pendi mah Allahumma di qoboan izin ka Muhammadiyah nya mah aya qoboan loba dini wae geus sia rek Muhammadiyah teu kahayang mah beurang mah ulah ge ya Allah negara bugot negara kemudian aya bugot minta perlindungan ke kafir Arabi teu bisa diluruskeun tamah teu bisa dilanjutkeun gas antem bugot nafada alaihim bilasah tapi nurutkeun segala soh nafada cuman tetap ulah minta pertolongan ke ahli halal Masya Allah bari nomor ni negara Islam tinggal hiji Iran nu ditakuti ku Yahudi takuti ku Kristen tinggal hiji dong Iran doang hiji negara bisa memproduksi senjata jeung sajabana hanya Iran ujung-ujungnya pasti ngadu jeung Iran engke mah ngabelah Yahudi bakal asup ke Saudi Arabia memeh jelemana nu arasup nyana nyaweun mun asup langsung ke Mekah beak nyana ujianana digonggong ku anjing nyana di sekitar luareun tanah haram tapi ismeuna makan asup ke Mekah jelemana dicekel ku orang Amerika rajana dicekel ditundukkeun supaya kitu jelema nama can asup tetapi isme nama di 90% asup pembangunan geus didominasi ku Amerika ndek kumaha deui tinggal prakna doang ke bakalna melalui orang Habasyah engke bakalna Baitullah ge dihancurkeun itu peperangan gede bakalna sebab naon ieu dajjal engke dajjal mulai masuk Madinah ngan teu bisa asup Madinah mah tetep dajjal teh teu bisa asup Madinah jeung Mekah Imam Mahdi masuk ke Mekah ngan dajjal di pinggir Madinah bakal nyana di pinggir Madinah cicingna dajjal teh di dinya mantap dibuat oleh hotel-hotel khusus di Arabia di luar tanah haram Madinah
jangan menyambut kedatangan Dajjal. Moal datang-datang ujug cicing didinya lamun pertalian heula antara manusia nu aya di Saudi Arabia jeung di Amerika. Moal dipersilakeun atuh di perangan, tetapi engke mah kan dipersilakeun dengan tenang-tenang. Dajjal asup ka dinya blak. Sementara Imam Mahdi nangke asup ka Mekah. Berarti Imam Mahdi masuk Mekah, pemerintahan Saudina geus pemerintahan Dajjal. Lamun deui jalur politik seperti kieu. Imam Mahdi asup teh ka negara Mekah, ka Masjidil Haram. Pemerintahan nama geus pemerintahan Dajjal, sebabnya geus mempersilahkan Dajjal masuk Madinah. Kuari da bagi kuari ka mana teh orang Amerika teh sagedengeun Mekah, sagedengeun Madinah teh atuh geus percokol. Berarti kan geus dipersilahkan. Masya Allah Karim. Lamun urang nyaritakeun ka situ asa tarereh jasa. Geus darareukeut jasa. Mantap untung lah anu geus karolot mah. Artina untung teh moal kebal deui na hirupna. Geus nemahnya na ge aing mah geus neureun kuburan bae. Malah mana ya aing. Walau anahu marzimatil munalizima kafir zimi nulungan bugot jauhnya nage haram baginya nak merangan urang kaum muslimin aya pertalian nyana jeung bugot sehingga ahli zima nulungan bugot memberontak ke negara tersebut nyawanya nage bahwa haram memerangan negara, maka intaqadha perjanjian ahli zimah jeung bugot batal. Al-muqayyina tawa dipaksa, pala lamun dipaksa mah sebab ieu teh lamun dipaksa mah aya intrik-intrik tentang kemanfaatan kerjasama jeung zimah jeung zimi. Kos gitulah caritana nu jelas teu meunang minta pertolongan ke orang kafir. Urang mah kuari ka kafir mah. Minta pertolongan teh. Kajeun ku kumaha ge negara-negara Islam teh perang anu. Kuwait perang, Amerika turun. Anu perang, Amerika. Persia perang, Amerika dan lain sebagainya. Aduh, eureun jeung kitu geus mendominasi polisi dunia Amerika. Geus kos gitulah kayana emang nurunan Dajjal bakal timbul tidinya. Ieu mah keur carita datangkan ke masa rujud jelema ka Dajjal teh. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Memeh Dajjal nu asli dibuat kaheurian-kaheurian heula ku Dajjal. Nurut teu televisi ape. Ieu kan kuari geus darurut kabeh ka kiai-kiai geus boga HP. Eta kan sarua buatan Dajjal. Masalah. Dari kumaha deui ya mengkos kati kaheurian Dajjalun disebutna. Dajjalun dada jalan heula memeh nu asli. Setik-setik digrogoti. Nu mantak hanya ahli thariqah lah anu kuat sebabnya bersilsilah selamat akur jeung aturan teu bae kajeun kumaha ge maka anu bakal nyeungseurikeun teh ka ahli thariqah ulama-ulama nu geus asup ka Dajjal ngortodokeun lah nah kitu kampungan dan lain sebagainya tetep bae sebabnya nama merasakan indahna ibadah ka Gusti Allah tuh tinggal kiai-kiai ustad-ustad anu berjuang di luareun eta nu sigana berjuang padahal mah orenganan ngagejeburkeun diri terus bentrok masalah emang geus kos kitu pasti bentrok bae sebab beda jalur, ieu mah dunia, ieu mah akhirat. Ieu mah dunia, ieu mah akhirat. Asa kahalangan jelema anu memperjuangkeun dunia dengan motif jeung bahasa kemajuan lah, ngalangan majulah, tidak akan majulah. Padahal ansurna nya ge teu maju-maju. Eta mah sekadar hawa nafsu, terus. Perhatikanya. Setik akalun jelema nu nyekelan adeg tentang kebenaran
praktik di sebuah negara. Di negara mana guys, ngan tetep bae aya, jangan tertengger tetep aya. Tuh karena gustu kadaruat kompetisi tentang dunia deuk kumaha tuh coba magaan ngaji bebatur manggeus dar kadi itu ganti motor ganti mobilnya nama masih kene magaan ngaji bae manggaling magaan ngaji makan duitan mulai tidinya terus kabelah dieuna didatangan ku luraku camat lah teh nanti aing angel asa kaboga duit maning ngilu bae kuat. Aya nu salakina kuat pamajikanna gaji, atuh lah cicingeun jabatur ge geus baroga mobil. Jabatur ge di sararumang narima kok gaji mah teu lah, atuh narima bae, sarua bae jala, atuh nya kitu-kitu keneh ieu. Urang atuh jang kebutuhan salakina kuat pamajikan. Ini kumaha coba terus. Ieu agama beuki ciu. Teu karasa. Baik wari urang ngadenge nu mabok unggal ke kampung akibat naon pemerintah jeung kiai na kapan eta teh simpani dibaracapan ku kabehan ku ari nu zina unggal lembur di mana-mana geus teu kaalangan ku kumaha terus pamalingan urang mau nyaritakeun lu masyarakat eta kunaon loba maling pamarentah geus moal bisa ngomong loba maling sebabnya nana ge maraling deuk ngageunggeurkeun kumaha pamarentah coba janyana ge maling ngan beda motif doang malingna ieu mah maling motor ader-aderan nya mah maling atuh maling kitu manis emang pu DPR lain pamalingan ya pamalingan polisi lain pamalingan ka tukang-tukang jalan raya ke pamalingan lumayan nu kudu 4 cm jadi 3 cm kan maling eta ya tuh maling kabehan deuk ngomong naon ku ari namun masyarakat teh maling sepeda lah sepeda nya mah bau sabaraha panjangna jalan ka ditu ayo coba lamun aya pembebasan tanah anu kudu nama masyarakat supaya ngeuraheun deh ngutus bupati ka seseorang supaya melaluinya baik tanpa melaluinya ulah diluluskan masa pemerintah kos gitu sih kita kapan maling hak masyarakat nakon calo jadi kuarina pemerintah teh jadi calo lain ngaluruskan iya maling kabehan pan calo mau pemalingan emang calo lain pemalingan kalau ngomong jeneng kiai kos gitu amat emang keur ngomong doang atuh Aisyah kira-kira kasinggung lah ngaji atuh sakitu doang ngomong doang ih kecuali aing dibere ku sia moal aing sia situ mere-mere ka aing geus lah ngomong atuh cenah kiai amplopan ditelu sia ku aing aduh masyaallah itu kumaha mana nu bener coba ku ari nah iyalah masyaallah geus main ku ari mulai rapihan namun nikahkeun sing hade saksi-saksina ulah pamarentah nya saksina kudu ustad kudu kiai nu bener ieu calon ka ditu ka hareup nanggeus kuari geus zaman acak-acakan ulah nyieun acak-acakan geus ka ditu rapihan ti mimiti anak urang kuari ieu sing hade dimimitian ku saksi-saksina nu kudu aradil kudu balana sebab ieu kasar ieu bae kuari jadi kosi masyaallah ngeri urang ka dituna akibat ieu urang kurang patinaliti di mana kelemahan-kelemahanana mulai engke nikahkeun kudu rapi wali-walina saksi-saksina abe engke anakna bener ieu mah urang harus bangga disaksian ku bangsa pejabat tinggi segala jenderal segala bupati segala gubernur ya Allah ieu urusana ieu mah agama mun kitu mah urusan SPP teh los urusanna geus mah ieu mah lain urusan agama nek memproduksi keturunan mulai mulun rapi urang yang supaya ngalanjutkeun agama ieu supaya teger supaya mantep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم